bobogohan wae, geus capek guntak ganti pasangan wae. Ku itu ku ieu sok ditanya wae, mata pusing, mata racit kana hate. Jajaka loba nu daratang, nu make mobil motor jeung anu lempang, teu hitung anu ngajak kenalan, nelponan, SMS-an jeung Facebookan. Nakunaon ieu hate terus bimbang, nakunaon papacangan mariang ilang. Naha salah lamun kuring boga kahayang, hayang gedong sikrong, hayang mobil sedan, jeung hayang tanah hektaran. Iraha iraha teuring rek kawin, da geuning nyerangan mah mata fungsing. Si emak si bapak geus nita kawin, na iraha kuring kawin. Jajaka loba nu daratang, nu make mobil motor jeung anu lempang, teu hitung anu ngajak kenalan, nelponan, SMS-an jeung Facebookan. Nakunaon ieu hate terus bimbang, nakunaon papacangan mariang ilang. Naha salah lamun kuring boga kahayang, hayang gedong sikrong, hayang mobil sedan, jeung hayang tanah hektaran. Iraha iraha teuring rek kawin, da geuning nyerangan mah mata fungsing. Si emak si bapak geus nita kawin, na iraha kuring kawin. Iraha kuring rek kawin, da geuning nyerangan mah mata fungsing. Si emak si bapak geus nita kawin, na iraha kuring kawin. Selamat sore buat semuanya. Spesial mangga update kembali. Goreng patut. Kok suara jangan kesinggung ya Apanya? sama lagu. Judulnya apa ini? Goreng patut. Wah gue banget. Rupa kuring cek batur mah goreng patut. Kuring siri da memang nyapisan. Edan edan eueuh anu barogohan. Kuring henteu sedih malahan hate gumbiran. Lamun rupa kuring gelis, meureun riweuh bakal ngabagi
Cakep, 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 cakep. Yes, goreng. Hidup goreng. Anu goreng minggir. Pak goreng apa goreng? Goyang. Goreng. Hey, hey. Rupa kuring, cek batur mah goreng patut. Kuring seri, dan memang nyapisan. Eta awe anu barogohan. Kuring henteu sedih, malahan hati gembira. Sabalikna lamun rupa ku suara kasep. Meren riweuh bakal ngabagikeun cinta. Tunggal poe awewe ngantai daratang. Hari itu. Kemarin tadi kawin kajen bari dicandung. Hey. Resiko nu goreng patut. Paling-paling ditampik ku anu kasep. Tapi mun jadi nu kasep. Hey, iya, ha. Mikiran modal keur kawin. Batur ka dieu gerakan unggul. Khusus keur nu goreng nu kasep ulah miluan. Batur ka dieu gerakan unggul. Khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Lagi yo. Hey, ha. Hey, 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 hey. Cek batur mah goreng pisan. Kuring seri da memang nyapisan. Beda eta eueuh anu barogoheun. Hari itu. Kuring henteu sedih, malahan hate gembira. Sabalikna lamun rupa kuring geulis. Meren riweuh bakal ngabagikeun cinta. Tunggal poe awewe ngantai daratang. Maren tadi kawin kajen bari dicandung. Resiko nu goreng patut. Paling-paling ditampik ku anu gelis. Tapi mun jadi nu kasep. Meren riweuh mikiran modal jeung kawin. Batur ka dieu gerakan rungkul. Khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Batur ka dieu gerakan rungkul. Khusus keur nu goreng patut nu gelis ulah miluan. Hey, ha. Cuk abdi oge mun milih pasangan ulah sok hayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna henteu kabagian meunang ku batu dikawin batu direbut batur anjeun nganggur. Cuk abdi oge mun milih pasangan ulah sok hayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna pada ngajauhan. Lucu
wilujeng ayeuna anjeun ngabati. Abdi oge memilih pasangan ulah sok rayungan tintana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna henteu kabagian meunang ku batur dikawin batur direbut batur anjeun nganggur. Ceuk abdi oge memilih pasangan ulah sok rayungan tintana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna pada ngajauhan. Wilujeng pami malam minggu batur mareng rendengan anjeun mah nyorangan. Wilujeng pami malam minggu batur maca ranjian anjeungan ngilang bentang. Nah atuh petrayungan anjeun plintana pilihan maningku langit caang antuk nangon milang bentang. Wilujeng kedabangan pipilih teuing. Wilujeng ayeuna anjeun ngabati. Saha nu lepang waktu salira mutuskeun cinta. Saha nu lepang waktu salira ngantunkeun abdi. Saha nu tega waktu salira midua cinta. Saha nu tega waktu salira megatkeun asih. Carios tebuktingan ukur lanca linci akang mah cintanya dibagi bagi abdi kapok mua arek percaya deui akang mah sukanya mengobrol janji. Non hartosna papajangan pami anceun niat kanyerikeun. Non hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun. Naon hartosna papajangan pami anjeun niat nyerikeun. Naon hartosna sasareungan pami anjeun ukur sahareuyeun. Ayeuna abdi bade ngarumah tangdi akang jangan merasa sakit hati. Wajar abdi upami milih anu pasti mangga akang ayeuna mingari deui. Saha nu
lepas mata salira mutuskeun cinta saha nu lepas waktu salira ngantunkeun abdi saha nu teka mata salira midua cinta saha nu tega waktu salira megatkeun asih Jarios tebuktingan ukur lancah linci Akang mah cintanya dibagi-bagi Abdi kapok mual arek percaya deui Akang mah sukanya mengobrol janji Naon hartos da papajangan Pami anceun niat kanyerikeun Naon hartos na sasareungan Pami anjeun ukur sahareuyeun Naon hartos na papajangan Pami anjeun niat kanyerikeun Naon hartos na sasareungan Pami anjeun ukur sahareuyeun Ayeuna abdi bade ngarumah tanggi Akang jangan merasa sakit hati Wajar abdi upang dimilih anu pasti Mangga akang ayeuna milari deui Mangga akang ayeuna milari deui Mangga akang akang milari deui
baturang terus mengumpen di jalan. Kasadaya nu ngadangu ilagu mugi ulah janten bendung. Anggur mah urang lenyepan rumpakana ilagu juragan urang lenyepan. Sagala nu kapilih nu jadi akuan urang eta teh ukur titipan. Kagelisan kakasepan kapinteran kaluesan ukur titipan. Kabeungharan kapangkatan juragan ulah dianggo adiku. Kanu alit nyapirakeun kanu kerek ngalelece juragan eta teu sae. Pan urang gubrak ka dunya teu salamar-lamar acan benang nu nyampaina badan. Bisa beunghar dibeungharkeun boga pangkat dipangkatkeun kudu kagungan. Cing emut ka Purwadaksi tong hilap ka Purwadaksi. Urang teh asal ti mana rek mulang-mulang ka mana mulang ka mana. Cing emut ka Purwadaksi tong hilap ka Purwadaksi. Kabeungharan kapangkatan eta teh ukur titipan ukur titipan. Kasadaya nu ngadangu ilagu mugi ulah janten bendung. Anggur mah urang lenyepan rumpakana ilagu juragan urang lenyepan. Sagala nu kapilih nu jadi akuan urang eta teh ukur titipan. Kagelisan kakasepan kapinteran kaluesan ukur titipan. Kabeungharan kapangkatan juragan ulah dianggo adiku. Kanu alit nyapirakeun kanu kerek ngalelece juragan eta teu sae. Pan urang gubrak ka dunya teu salamar-lamar acan benang nu nyampaina badan. Bisa beunghar dibeungharkeun boga pangkat dipangkatkeun kudu kagungan. Cing emut ka Purwadaksi tong hilap ka Purwadaksi. Urang teh asal ti mana rek mulang-mulang ka mana mulang ka mana. Cing emut ka
bisa ngobrol rada lila rek nyarita kahalang kurasa era soksana jan patepung ukur sangkung aya tetep mengket keket du kadedeh mana muanya salira sami cinta da katawis na surut soca poe isuk rek ulin deui kadinya susuganan aya bagja tepang deui jeung anjeunna teu loba catur ngaleos terus ngalengka sanajan hati ngerasa berat tur wega da kahayang mah bisa ngobrol rada lila rek nyarita kahalang kurasa era suksana jan patepung ukur sangkung aya tetep mengket keket du kadedeh mana mualnya salira sami cinta da katawis na surut soca poe isuk rek ulin deui kadinya susuganan aya bagja tepang deui jeung anjeunna Bapak Gunawan, mana Bapak Gunawan? Bosnya Pulau Intan. Alun-alun Majalengka, puseur dayeuh negeri urang, diapit dua bundaran, cuci kasong jeung dimunjung, empat segala rupana. Pak Gunawan rengkak pola rahayatna
agamana. Mangga mama pada mangsung mah. Halo Bapak Hajat, mana Pak Hajat di atasan Pak Gunawan, bosnya Pulau Intan. Bapak Hajar alun-alun Majalengka, Pak Haji Alex Idul Karir Gedong Sigro Belah kulon Masjid Loba rakyat Napan daya negeri urang Pahajar diapit dua bundara dicikasong cendi Pahajar tempat segala rupa bos Pulau Intan mana rengka pola rahaya siapa mah komo lamun muni minggu ramena alun-alun Majalengka Kidul Kaler Gedong Sigro belah kulon Masjid Agung rakyat napa agama
Barudak ngapung luhur jauh di awang-awang meberkeun jangjang urang kuningan taya karira Ojak, ai urang kuningan tepan seubagina. Ieu teh teh aya catetanana. kuningan Atuh, kanggo keluarga ti bobos bae ya mah ti keluarga besan. Anu mana? Keluarga bapak ganti ku bobos anu mana anu mana? Hoyong tepang kapayunan ke mana anu mana? Kanggo keluarga bapak besan anu ti bobos. Sarang ti kuningan. Kanggo keluarga bapak hajat anu mana? Kurang alikeun ya kong api igung. Keluarga ti bobos teh anu mana api igung. Anu mana api igun ti bobos hoyong patepang. Anu mana api igun ti bobos si Bogor sadaya mah. Api igun anu mana kalau api igun anu mana api igun kapayunan api igun ti Bogor hoyong tepang. cubit-cubitan Mas Ale senggol-senggolan senggol-senggolan Mas Ale cubit-cubitan Ari bapak hajat teh saya ibu hajatna. Bapak hajat deui kalau ibu hajat deui cenah mah. aya cenah Aku agak ti bobos sama ni caricing.